disebutkeun sae teh nyaeta wa huwa ma yata'allaqu bihil maghu bil ajili was sawabu bil ajili. Disebutkeun sae teh nyaeta perkara anu cumantel ngadatangkeun pamuji di alam dunya jeung bakal meunang pamuji ke di akhirat. Tah kakara nu kitu teh disebutkeun sae. Pilih mah urang sagedengan urang ayana anu teresep ngajarankeun kana ieu kawajiban, tah kade urang teh bisi aya lengkah jeung paripola eta amal anu teu saluyu jeung anu disupri ku urang. Pilih ulah wakanya lah keur batur tapi supri mah tingali diri urang bisi aya lengkah anu teu akur jeung aturan anu ditetapkeun ku junjungan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.